Nuhun. Nuhun. Sembah kabeh hatur kula Gusti. Tiuk mare. Kumaha itu gudang parantos kosong. Ya. Corencang gudang teh. Corencang Gusti. Urang operasi ayeuna kene. Siap Gusti. Urang usaha deui mah. Upami teh aya nu ngaliwat, urang asruk kampung Papai Padesaan. Siap Gusti. Urang ranya. Nyuwun malum. Diuk. Dari mana? Ngigel teh kerepesan gitu. Nah cuma ke dikenangan daing masarap lain ngigel. Coba. Ini epilepsi. Sukaya ulah kenat danya iatinya leres gitu ilmu tungtut dunia sia doawan mah doawan perlu disingan iya tuli tapar lihat lapar late Naon arti? Naon maksudna? Saurna mah teh ngahaturkeun semua bakal. Hok diterima. Pilih palata pasalata le tapakator le palata malata tu semalata lepatak kelas mulai tepat latur le hatu pesate semua. Naon artina? bahasa India. Naon cenah? Abdi ge teu ngarti Gusti. Bahasa sebedia beureun. Tulah tepasan lar. Tarel tapelatur seperti prakaton lapar seperti lari ngeuy adik agade Ayo lain sama poe tulah teh ieu teh memang aya hal-hal nu bakal ditepikeun tarlip we atuh nuhun asa dung nawe nya. Ayuan. lebar digelan ku sia Eta kenang sakitu ngeunaheun. Eta kendang sakitu beberebetanana jeung geunaheun kunaon teu diigelan Lebar teuing. iraha eta bieu nu maot teh saha aduh eueuh nu maot saha nu dagang mah loba Naon atuh? mitoha maneh goblok sia mah Bonge buat teuing. naon panyawatna ngada eueuh nu maot sia teh hah eueuh nu maot innalillahi wa inna ilaihi sakula warga eueuh nu maot goblok Eueuh nu toba maot. eta teh akibat banjir Naon DBD itu teh? DBD teh daerah Bandung. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih. DBD daerah Bandung banjir. Jadi sarerea teh mana naot
nu maut umur anu 3 tahun oke coba itu Yaan cerina setan bolot. luar biasa atuh kuasa kitu di mana-mana kula warga menang musibah teh bejaan Kewajiban teh. sabab kewajiban hirup manulung kanu butuh narang kanu susah komo deui ieu jeung baraya Jeung tatangga. siapa pae sama manis sabagja jeung satanggung jawab eueuh nu maot komo tiluan Nah, beurang tahlil oge kudu tilu balikan teh nepi ka nyaan budegna teh naker his tileletik. ulah lalawura Nah, geuning tah. perih aing mah hirup teh boga ku bogana rezeki meuli radio teuh eta radio nah da teu disada atuh siana budeg anjing teuh deui alo Wah teu anyar meulina ge. Tara meuri urut. meuli HP ter da teu ngomong teu disada heueuh siana nu teu ngadenge teuh Wah teu suratna ge anyar. TV gamarna we mumpul eueuh soraan siana budeg teuh anjing sia teh Bingung ngomong. Keke we beuteu. Eta pernah di toko. Denawa-denawa samia pada merbayaksa ya marbaya sacekele nyungir sabalat-balat Doh, maksud operasi ka tiap-tiap mumungang kalaneuh jeung sajabana sakur anu sok dipake jalan ku jalma doh, leus. sakur anu sok dipake ngaliwat ku jalma-jalma Iya ge. kaharareup atuh mun di jalanan pling kieu Nah, ini teh kok ngarumpul tapi sepi. Isun naon ieu teh ongko rek tadarusan Tapi nasar repi teh. mangga bulan Gusti aya pikir saeun naon bulan Gusti jadi teu katambahan deui teh nu maot teh teuing sia katambahan 2 teuing Teuing doh kata dua. hanya hirup di dunia ieu duh Ge mah tong dibawa deui. Udah loba duga dari. geuleuh teh kasih itu tuh aing aya ngadagor naker pisan budegna teh naon deui maneh geuleuh aing kasih ya nini maneh deui maot astagfirullahaladzim kaduh ngomong aing Ulah di. naon eta Ulah dihaminan. aya keneh nini aing mah goblok liper nah piranan kudu kututut teh nya si Haji mah Kudu kau hajiran. kuha hanyiran belut tutut ngan omat ngalah tututna ulah dikepung Engko mau disumpit. da karinya kotan tutut mah tuh tong dikepung karunya tong direuwas rag-rag ke jantungna Engko mau diketepelan mah montok. mau ditah brimob ngalah tutut Kana tutut itu. hayang siri ongko aing tutu kasih itu cu Kana tutut kita beri mob betul. hari sabenerna kieu ye sajumlah dulur-dulur anu sa Lemu. ilmu baraya anu sa nasib jeung akang
ayeuna sakumaha anu geus dicaritakeun ku mararane persediaan teh geus ipis. Dahareun geus rada leudis. Urang lengkahkeun suku ini. Kana mumunggang kana gawir jeung sajabana sakur anu sok dipake ngaliwat jelema. Komo lamun aya jelema ridu ku harta. Eta hartina pimilikeun urang sadaya. Naon deui da puguh urang mah tinu kitu usahana. Tong mikiran doraka dulu. Padahal hate mah geus mung gigituan Ya, hate mah geus mungkir teh mah. Ngan ieu lapar ieu aduh leuheung ari aing mah bisa kene puasa. Eta anak aing sadua-dua. Eta pas Da kudu barang hakan meureunna teh budak teh. nya pasti aya. Biar gawe geus hese. Ya, lapangan kerja sempit. Kudu naon anu dipigawe ku aing? Sakitu ayo. Budak kata urang. Teangan jalma anu loba harta. Lamun ini ka kampung nu ngaliwat mawa rezeki gede hartina eta. Yakin geus milik urang sadaya. Teu dipikeun hartina eta jelema modar. Ngarti sampean? Ieu Insyaallah. Mudah-mudahan kapayuna abdi tiasa meuli radio anu disada. eta keukeuh we. Geus ngomong teh ka mana karep wae. Weuh teuh. Wara reuteuh kabeh oge. Iya. Jeung anehna hirup abdi teh asa kabina-bina teuing. Asa dibedakeun jeung nu sajen. Abdi eta hitut sateker kebekna da teu eueuh soraan. Sangkilang peureus kana bool teh. Si anjing ampun Gusti. Ai bauna mah aya. Batur mah katorekan itu tarik-tarik teuing. Ai bauna mah aya eta oge. Ngana eta hitut meningkat polos. Tapi Polos teu disada. eueuh cara. Mabuk, Gitu lah Gusti. mabuk kan. Nyaan si budegna nya naker. Naker si eta mah nyaan. Naon? Mane budegna naker? Weuh teuh. Disebut Nyaan. disebutkeun beuteuh. Kayak Gusti IBL teh abdi mah da kabagean teh 100.000. Aya aing sabaraha? Anjing gini kata siang adenge. Eta kadenge. Eta kadenge kana duit lo. Si orang hayang dipikarunya, mulanya ngomong di tadi. Ya, aing galaga tukang tipu. Rupa-rupa. Udah anjing geus beuki tai atuh hese. Ayo, pada lu mampa. Ulu, mararudun. Heeh. Kurang usaha, Kurang ikhtiar. kurang ikhtiar. Bari maehan batur oge. Heeh. Da karunya. Moal hasil pagawean gitu teh. Boga kakarunya mau Ayo ini. Siap.